Gitu ya sebanyak lebaran kamar kotak leungit. Aduh main pada lama eta. Jadi itu nasi Jumri. Aduh jauh-jauh nama kotak eueuh. Si Jumri teh ka deng-deng. Laporan ulah ya ke RT nya. Hari laporan aing. Kita buka bukti ya aing. Tapi kilang gitu enak dicoba baik aing ya. Kita diselidiki ku RT. RT lain lah. Aduh. Waduh, kumaha yengnya tempuhan yang si mami yo. Mana tukar endah henteu ya banget si Irwan. Duh, sendal rombeng yang mah. Nu aya rugi bae mencari kanan kayaknya si mami. Pasti nang diuber-uber ya. Digantian, teboga jeung gantian lagi. Boga bebek hiji-hiji lah. Geus dijual. Lain dijual tadi tukar kencing seng wae kemarin. Hayang jajan, Hayang jajan naon Aceng? hayang betasan, Boga duitna. boga Sabaraha ribu? 3.000. 2.000 nya. Oh, burung menang ieu meuli petasan nya. Ayo. Hayu di Jaya. Lek meuli di mana orang meuli petasan? Di Mete. Ayo, Bro. Tadi ya, tuh ke warung atuh. Mete, boleh. Numat. Mete, boleh. Saya nu meuli. Aduh, aing dasar ini cangkeng yang ieu. Mainan, Pol. Iya cenah ya, aya aing yang meuli petasan mana petasana? Rasana beak, Ceng. Hang numan. Naon? Rokok ieu mah, lain petasan. Ulah pamali leutik keneh. Ieu bae ya, ulah rokok. Ieu mah lain petasan. Sukrobe burungnya. Geus meuli sukrobe, mana duitna dia? Petasan mah tengah dahar. Teuing. Mun sukrobe bara, Pak? Ah, 3.000. 2.000. Lebaran pani mah. Kali-kali setahun Wah. sekali. Kumaha Lebaran. lebaran warung udah pengen. 3.000. Harga 2.000 ya 3.000. Aceng, Gimana, Pol? di warung meuli petasan enak sukro. Oh, si amat jajannya. Meuli sukro aing di warung ieu. Kan Oh. harga sukro 2.000 jadi 3.000 ini Ganti usaha dia. Ini si Jumri. Masya Allah kita. Beneran aing dia mah. Naon? Kamari aing ceritana di Tamar Baru Kota si Jumri. Aju, Ditanya aing eueuh dia mah. Iya ini anu RT ya nek laporan. bahaya yang ngalaporkeun ieu soalna ya. Beuh, untung lagi dating tereh munggah haji Oh, sia tah. anterkeun be. Ya, si Ahmad tah sorangan be balik. Sorangan becengnya balik nanya. Aing anter ka nu RT laporan. Sieun teh sorangan. Entah, Akhirnya balik be. Hah? Sorangan. sieun. Sieun. Mau alat tuh. Moal sieun didelekan di dia. Teh. Ayo, Kalau tak aka aing juga balik sorangan. ayo kanu RT orang. Ayo, teu sabar aing. Jumri dah. Oleh dah pul lamun teu dilaporkeun ka RT mah teh si Jumri tutureun. Pul. Oh, kamar si Ipul dah. Oh. Baru, ampun yang sia. Mana nya? Aduh. Sarang dah lah. Be, eta si Ipul ngomong mana nganter aing kalah. Oh, pamana buat eta. Ayah mall kira-kira si RT nya di mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. RT. Mana RT dah? Assalamualaikum. Dengan menurut salam ya. Tamu. Saya tanya. Enon. Hei, Enon, ya RT di dia orang. tadi Jaga teh. Agar alhamdulillah. Jadi kieu teh orang rek laporan mun nama ka RT. Terus Meme lebaran kamari urang ka leungitan kotok. Ari ngadudu mah teu urang. Sabarna mah kieu kadek ceritana eta kotok urang. Dititipkeun ke si Jumri tadi Paraban. terus Atuh urang kadinya
si Jumri eueuh kotok eueuh teh eta. Maksudna pangbereskeun eta si Jumri kumaha eta lah teh. Jadi kieu mi eta lamun ngaduduh bukti mah hese tah lamun misalkan ieu kotok Jumri kapanggih ku saksi eta babari tah ngainterogasina eta mah si Jumri jeung kotok aya saksi teu ngalampehek tah eta Ayeuna bingung urang. Laju kumaha keputusan PRT ieu laporan urang kira-kira. Oh nya teh nya gati eta mah ngaduduh bukti kitu urangnya. Tumatakan eta cek yang tadi ngalampehek lamun bukti tah Laju kumaha keputusan eta teh geus kira. atuh teu bisa kumaha RT geus sakuat-kuatna RT lamun aya nu ngalaporkeun bukti teu bisa kumaha tah RT ngajegeug bedong patung kumaha langsung. Oh apa gua mah saksi. Ayo si Ipul nganter kita di leungit di jalan ka Manaboa. Aneh mah. Geus berung ari kitu mah. Aing rek nanyakeun langsung ka si Jumri bae nya. Angga Tanya. sare tuh. Nun tanya. Sugan beres teh tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, Jum. Nun dia. Woi, aing nanya kamari. Nari, nanya naon? Kotok kudia dikamanakeun kamari. Kotok. Oh, kotok nu di paraban kudia. Buku mah Sirwan. Sirwan dipaling. Lu bener dia. Oh, kamari tengah di paraban kok yang dipaling Sirwan di bawah lompat. Dia mah diberi amanah apa yang sok teu bener kitu. Atuh kumaha tuh aing lain menang hayang jeung musibah. Aneh dia. Cum. Sukro. Sukro nih sih perasaan mah sukro dasar keur lieur aing. Sukro naon? Sukro. Oh iya keolan full keolan syukur aja euy. Pusing aing. Keolan. Sirwan dipaling. Kotok mah ulah nanyakeun ka aing jalieur aing mah. Percaya aing mah dia. Atuh kumaha teu percaya mah ripuh hirup teu percaya mah ripuh. Aing nanyakeun si Irwan dia. Terus tanyakeun ku dia teu percaya mah paling Sirwan puguh mah. Namun bohong dia gerak wae. Moal aing telok bohong aing mah. Ayo Pul, berangkat tuh. Si Irwan. Bah, aing kamari geunah ngabok kakak kotok si Jumri demi Allah aing. Ngeunah kita ngajak-ngajak aing. Gimana iwang kotok? Cari tanah si Jumri kamari teu boga sendal. Nena boga kotok, tukeran jeung sendal aing. Jadi tukeran ku aing butut. Tukeran dia. Wah, dipikir-pikir mah dia wong teu eneh tah cara kitu nipuan batur. Atuh aing hajah yang manehna tah mah Pak, beneran si Irwan Pul. Woi, Bang. Oi, non Pak. Namanya dia kamari maling kotok anjing si Jumri dia. Atuh lain maling urang tukeran jeung si Jumri. Tukeran kumaha cik si Jumri dia maling. Sama diajak tuker jeung sendal. Atuh urang bawa sendal ka imah manehna. Waduh. Manehna bikin kotok lah urang. Saya ini bener Pul kira-kira ya mah. Aing mah teu nyana naon ieu aing mah masalah sukro aing mah lain masalah kotok. Syukur dia banyak. Oh, aing mah. Waduh, ayo. Kumaha ieu? Jangan di si Jumri bro. Kumaha ieu kitu? Ayo budak tuker cenah kita sama budak mah. Ning ajak budakna. Oh, ayo dia ilo kalau si Jumri. Ka mana? Kan si Jumri ilo ayo dia jadi Saya saksi dia. urang. Jadi saksi dia. Situ tuh. Wah, Irwan dia mah. Siap. Awas dia lama sampai bohong dia. Bener urang mah tuker ieu. Lain namun bener si Jumri nu mau kotok aing di kumaha kira-kira si Jumri. Aing mah masalah kotok aing mah. Wis babetkeun bae. Mantuan bae lah Pul. Babetkeun bae babetkeun. Babetin ka mana? Kemana bae nu endah? Karunya Jor teh jelema Ayo, ngabohongan tempel. ulah karunyaan. aya ieu. Si Mami ieu yang kena aing pasti. Aduh, ngeuna ka si Irwan ieu mah he. Nyan nipu aing tapi teu kabawa si eta mah he. Aing bae teh kan si Mami ya. Untuk nanti paju si eta mah. Irwan, bolong. Gawat darurat ya si budak Ah, dia. Iya. Bawa, boleh. Oh no!